kasep inju abah dina yang harapan zaman samodel ayeuna urang ulah nepi ka kabobodo tenjo kasamaran tinggal sabab jalma zaman ayeuna geus wani ngarumpak kana kodrat ti Nu Maha Kawasa tunggul di parut jatang dirumpak anu tungtungna ti kebrus alatan pegaweanana sorangan kade ulah barang ala lamun lain alaeunana ulah barang cokot lamun lain cokotunana kade kasep loba jalma anu wani ngagebruskeun leungeunna kana seuneu lantaran ngala anu lain alaeunana nyokot anu lain jadi hakna urang sing waspada taliti pernahkeun diri saring set pageuh iket carincing pageuh kancing gerak petakeun kuda-kuda dina jang hareupan kahirupan ulah gedak keanginan ulah unggut kalinduan nanjeurkeun kahirupan anu saluyu jeung anu diparentahkeun ku Gusti anu Maha Agung ulah ngarumpak panyarekna ulah rek namalan kana panitahna cangreudkeun sing pageuh pamadegan dina jang hareupan kahirupan sanajan balata ku godaanana ulah rek aral subaha najan hirup aya tina kayaan tunggara heureut pakeun pusat bahan lieu eueuh ragak teu aya anu temahna minang nyerucutkeun cimata lantaran kaayaan teu paku jeung meulian sanajan aya ngariung minang dikapilainkeun lantaran teu papak tara di aku lamun nyarita tara aya nu ngabandungan najan sakumaha jujurna keun kasep da pangeran mah uningan najan batur alim nguningakeun pangeran mah marengan najan batur alim marengan ulah hariwang tong salempang kasep sanajan batur kahidep ngahina nyaci maki tumamprah sumrah ka pangeran narimakeun eta hinaan yakin hiji waktu hidup bakal aya tina kaunggulan